Ari aqaidul iman 50 keyakinan kanyahokeun singnyaan mun aku jalma beriman nu 20 sifatna wajib aya di Allahna 20 nu muhalna nu jadi lalawanana sifat nu jaizna hiji jumlah 40 hiji hak Allah nu maha suci terasna ditambah deui opat nu wajib dirusul opat nu muhal dirusul nu jaizna hiji hungkul jumlah 8 nu nyusul jadi 40 hiji tambah 8 berarti jumlah 50 pasti pek sebutan hiji-hiji wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman ayah belanggeng beda jeung kabeh nu anyar jumeneng kalawan zatna hiji Allah dina zatna hijina sifatna hiji pada melanana kawasa kersa uninga Allah nu hirupna ngadangu ningali sasauran bukti kawasa bukti Allah kersa uninga Allah nu hirupna bukti nu ngadangu nu ningali nu dadau jadi sadayana wajibna 20 adam hudusana mumasalah lil hawadis itiyaj ta'adud ajzu wa karaha jahal maut samam umyum bukmun kaunuhu ajizan karihan jahilan maitan asom ama abkam hanya ruksak serupa rejeng nu anyar butuh kana tempat jeung butuh kanu ngayakeun bing bilangan zatna sifatna sareng damelna apes kapaksa bodoh maut torek lolonga pire bukti Allah anu apes anu kapaksa anu bodoh maut torek lolong jeung pireuna wenang di Allahna midamel barang nu mungkin taya anu wajib midamel barang nu mungkin sidik amanah tabligh
fatanah kizib khianat kitmam biladah bener ka percaya ngadugikeun rejeng pinter bohong cidera jeung nyumputkeun tur bodona wenang dirusulna sifat manusia biasa kaya tuang leut angkat kulem sajabana.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah jadi wiwitan, alhamdulillah pujian, rahmat salam kapanutan, Muhammad Rasul pilihan, kasohabat naridoan, kula wargana kabehan. Ieu nadom singkat pisan, itung-itung peringatan. Umumna ka ihwan-ihwan, utama ka diri pisan. Jalma di zaman ayeuna, taledor kana solatna. Padahal eta dosana, kacida pisan gedena. Nabi atos nyarioskeun, dina hadis dijelaskeun. Umat Islam akhir zaman, kana solat naringgalkeun. Tinggal solat 5 waktu, poho ka Allah nu satu. Lamun jalma masih solat, aya hareupan salamet. Tapi lamun geus teu solat, baladna si iblis laknat. Bakal poho kana tobat, paehna moal salamet. Hirupna moal manfaat, usahana ge darurat. Bakal cilaka mautna, seuneu neraka tempatna. Jalma anu tara solat, rugina dunya akhirat. Dina hadis diterangkeun, ku Rasulna dijelaskeun. Nusok taledor solatna, 15 siksaana. Genep siksaan dunyana, 3 di waktu mautna. 3 di jero kuburna, mangka urang sing paurna. 3 deui nu beratna, dina poe kiamatna. Siksa anu di dunyana, diangkat berkah umurna. Kadua kucel beungeutna, teu aya sinar wajahna. Katilu kabeh amalna, ditolak ku pangeranna. Kaopat teh duanana, teu pisan ditarimana. Kalimat teu kabagean, duana para solihin. Kagenep nu rugi pisan, mautna teh tanpa iman. Siksaan waktu mautna, kacida pisan hinana. Kacida pisan laparna, kacida pisan hausna. Sanajan salaut nginumna, moal leungit halahabna.
siksaan jero kuburna digencet liang lahatna ku tarik gencetanana nepi ka potong tulangna di huru kuburanana ku seuneu banget panasna dipanggang dina ruhakna ti beurang jeung ti peutingna Allah ngirim ka kuburna oray nu banget gedena Sujaul Aqra ngaranna macokan kana badana terus teu aya eureuna dugi poe kiamatna siksaan poe kiamatna malaikat nu beungisna mawa rante besi baja panjang 70 hasta dikalungkeun ka pundakna diasupkeun ka sungutna ditobloskeun ka duburna atuh kacida nyerina eta kitu siksaana jalma taledor salatna Jibril turun ka rasulna nyandak wahyu ka nabina Ya Muhammad perhatikeun wahyu ti Allah regepkeun Allah moal narimana ti jalma tara salatna puasana sedekahna teu ditampa sadayana kitu deui jeung hajina wala amalna jaketna segala rupa amalna Allah moal narimana jalma nu tariku salat dilaknat ku kitab opat Taurat Injil ngalaknatan kitu deui Jabur Quran unggal poe jeung peutingna Allah nurunkeun laknatna rebu laknat diturunkeun kanu salat sok ninggalna malaikat ngalaknatan ti langit 7 lapisna Muhammad ulah nyaahna ka jalma tara salatna entongna di syafaatan teu asup ka umat anjeun jalma nu tinggal salatna di mana geuring payahna ku anjeun tong dilayatna sabab deukeut jeung iblisna ulah nganteur janajahna bisi ka bawa laknatna ulah salam ka manehna ulah dibere daharna ulah dibere nginumna ulah sobat jeung manehna ulah kumpul jeung manehna bisi ka bawa azabna jalma nu tara salatna teu aya agamana
Ti rahmat Allahna jauh hampura Allahna di akhirat digolongna kagolongan munafikna digandakeun siksaana dua kalieun nyerina engkin poe kiamatna dibangkolkeun teh leungeuna ditalikeun ka pundakna malaikat ngagebukna dibuka lawang sakorna diasupkeun narakana dina naraka barengna jeung Qarun Haman rejeungna jalma nu tara salatna milu ngalaknat sanguna kadaharan ngaduakeun supayana dilaknatan maneh teh musuhna Allah bongan maneh tara salat Salli wa sallim صلي وسلم دائما على أحمدا والآل والأصحاب من قد وهذا والآل والأصحاب من قد وهذا tujuh golongan jalma nu kaiuhan ku payungna karaton Allah nu iman dina waktu kabeh makhluk kapanasan tujuh panon poe banget deket pisan tujuh panon poe banget deket pisan kira samil jarak naluhurun sirah di masyar nu sempit ku tepuguh arah pada taranjangnya lekir sililayak ku kesangkakeun singko ceak dengek ribu-ribu tahun makhluk kelaparan banget anangku Gusti diantepan komo Yahudi Nasrani bangsa setan kafir majusi banget kasiksa pisan angin tujuh golongan nu tadi tea nang ninganggo anggoan sadaya hiji pamingpinu adil tara cidera nyaaka rakyat tengah
opat jalma nu nyobatna agama tekarna dulur tawa bisnis bersama lima jalma nun tebisa kagembang ku istri bangor ka pangeranmu muntag genep nu rajin sodako rencapan taya nu nyahosa urang-urang acan 7 jalma nu rajin cerik nyorangan zikir ka Gusti hak teu kanyaoan mangga geura singkil lebet kanu 7 tawasala sahijina ame pugu harapan di akhirat muga ieu nazam ka urang manfaat amin Allahumma amin amin ya Allah amin Allahumma amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah mata kelar di akhirat kabeh gelar tina pakuburan mencar karumpul di alam masyar ari ngaran masyar eta palataran anu rata panasna poe harita panon poe 7 rata tejauh tujuhanana kira sapal antarana narojo kabehanana kajal magoreng amalna awak urang dirangsadan teu boga papakean ngan hayang ider-ideran neangan anu nulungan saha nu arek nulungan mun lain amal sorangan kabeh pada ngajauhan dabongan salah sorangan ya Allah geuning teu nyana kutan kieu karasana jalma nu gede dosana sangsara salalamina teu aya iyu-iyu pikeun urang tempat nyuuh kawas nangan kur pakewu nguping neraka ngaguru kafir munafik ngaromong bener nabi henteu bohong ayeuna nyata katembong ngan urang nanu bedegong baheula mah teu percaya sugan teh ngan ukur beja ayeuna henteu sulaya sagala
siksaan aya. Jeung kabeh marawa buku, nulis kabeh tingkah laku, sarta kabeh pada ngaku, kaeta eusining buku. Si kafir kacida heran, tuluy ngucap ka pangeran, nya saha ieu gamparan, nu nulis ieu lembaran. Dosa abdi kabeh aya, nu sae nu awon aya, ayeuna sadaya-daya, sim abdi teu bisa daya. Geuning kieu karasana, jalma teu aya amalna, susah di alam dunyana, komo deui akhiratna. Ari jalma anu iman, agamana kabeh Islam, salirana teh cahyaan, henteu kasorang siksaan. Kudu daeknya ibadah ka Allah nu maha murah, pibeukeun di kiamah, bisi panggih jeung tugeunah. Mana kudu eling pisan, getol taat ka pangeran, supaya jadi lantaran diterima iman Islam. Nya kitu urang sing eling, ka ibadah kudu tigin, getol taat sareng yakin ka Allah Rabbul Alamin. He Allah nu maha mulia, ka anjeun abdi sadaya, ibadah sakuat daya, sareng nyanggakeun pangraksa. Gusti Allah maha suci, abdi seja pasrah diri, mugi anjeun kersa nampi amal jeung ibadah abdi. Saparantos abdi terang, bade soson-sosonyaan, ka ibadah ditekanan, ambeh maut menang Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Anu ngocor ka alam kubur, tilu dina hadis Rasul, hiji sodaqoh jariyah bari ikhlas karna Allah, dua ilmu anu manfaat bari di alam manfaat, tilu putra anu soleh ngaduakeun teu weleh-weleh, dosa urang lamun ditimbang ibarat budah lautan, ibarat gunung nu luhur sarta meuni ageng pisan. Peci sanes ciri santri, sanes ciri bisa ngaji,
tapi peci ciri lalaki nu ngabakti kayang widi. Jilbab sanes ciri santri, sanes ciri bisa ngaji. Tapi jilbab ciri istri nu ngabakti kayang widi. Sainyana eta malaikat meberkeun dua jangjangna ka jalma nu angkat ngaos sarta meuni ageng pisan. Ari jalma anu angkat ngaos pibekeuleun keur jumeneng, maka eta dilebetkeun ka surgana anu langgeng. Ari aqaidul iman 50 keyakinan kanyahokeun singnyaan mun aku jalma beriman. Nu 20 sifatna wajib aya di Allahna, 20 nu muhalna nu jadi lalawanana. Sifat nu jaizna hiji, jumlah 40 hiji. Hak Allah nu maha suci terasna ditambah deui. Opat nu wajib dirusul, opat nu muhal dirusul. Nu jaizna hiji hungkul, jumlah 8 nu nyusul. Jadi 40 hiji tambah 8 berarti jumlah 50 pasti pek sebutan hiji-hiji. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat. Ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan. Aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ayah belanggeng beda jeung kabeh nu anyar. Jumeneng kalawan zatna hiji Allah dina zatna. Hijina sifatna hiji pada melanana. Kawasa kersa uninga Allah nu hirupna. Ngadangu ningali sasauran bukti kawasa. Bukti Allah kersa uninga Allah nu hirupna. Bukti nu ngadangu nu ningali nu dadau. Jadi sadayana wajibna 20. Adam hudus fana mumasalah lil hawadis. Itiyaj ta'adud ajzu wa karoha.
jahal maut somam umyun bukmun kaunuhu ajizan karihan jahilan maitan asom ama abkam hanya ruksak serupa rejeng nu anyar butuh kana tempat yang butuh kanu ngayakeun bing bilangan zatna sifatna sareng damelna apes kapaksa bodoh maut torek lolongna pire bukti Allah anu apes anu kapaksa anu bodoh maut torek lolong jeung pireuna wenang di Allahna midamel barang nu mungkin taya anu wajib midamel barang nu mungkin sidik amanah tabligh fatanah kizib khianat kitmam biladah bener ka percaya ngadugikeun rejeng pinter bohong cidera jeung nyumputkeun tur bodona wenang dirusulna sifat manusia biasa kaya tuang leut angkat kulem saja bakna